Abi marah. Nah ayeuna mah geus percaya ka kuring teh lain. Yen kuring teh bener palebe. Buktina Abi marah sorangan oge teu bisa maca surat qulhu. Tah eta oge bisa ngabuktikeun lamun kuring teh bener palebe. Cek palebe nanya deui ka Abi marah. Ari Abi marahna masih keneh ngahulang siga nu bingung. Tapi teu lila pok manehna nyarita. Teu kuring mah can percaya. Lantaran can bisa keneh mere bukti. Tapi kudu kumaha deui atuh kuring na ngabuktikeun Abi marah. Kuring mah teu ngabobodo. Sing demi kuring mah bener palebe. Abi marah katempo keneh ngahulang. Geus kieu bae atuh ayeuna mah. Lamun anjeun bener-bener palebe, sebutkeun saha pamajikan anjeun? Sunarti. Saha indung bapak anjeun? Bapak kuring ngaranna Bah Sarta. Indung kuring ngaranna Mauning. Tah geus bukti lain yen kuring teh bener palebe. Abi marah can nembalan katempo ngahulang deui. Tapi sigana bener manehna teh silebe. Eta buktina manehna hafal ngaran pamajikan jeung indung bapana. Tapi can tentu oge aing tetep teu meunang sologoto. Bisa bae anu ngaran siluman mah manehna bisa nebak saha pamajikan jeung indung bapana silebe. Garentes Abi marah. Ari palebena tuluy katempo leumpang ngadeukeutan ka Abi marah. Geus ayeuna kieu bae Abi marah. Geus tong loba tanya deui. Kuring mah bener-bener palebe alias si Jumanta. Kuring lain siluman. Kuring teu boga niat goreng ka Abi marah. Sus, kaditu. Ulang ngadeukeutan ka kami. Kami can percaya lamun maneh teh silebe. Atuh kudu kumaha deui kuringna? Heueuh maksudnya kuring ngayakinkeun Abi marah. Abi marah ngaulang deui bae. Heueuh kudu kumaha nya manehna ngabuktikeun teh? Garentes Abi marah. Keur kitu palebena nyarita deui. Geus kieu bae atuh Abi marah. Kuring bisa ayeuna mah yeuh ngabuktikeunna. Atuh sok anjeun bisa ngabuktikeunna kumaha? Kieu Abi marah. Kapan ari Abi marah teh meureun hafal kuring teh baheula kungsi imah kuring kaduruk. Terus naon hubunganna jeung anjeun ngabuktikeun lamun anjeun teh silebe? Atuh gampang. Kapan kuring oge kaduruk harita teh. Dina awak kuring aya kurut kadurukna sampai ayeuna oge. Eta bisa jadi bukti yen kuring teh palebe. Abi marah kerung deui bae. Mana atuh sok kurut kadurukna? Palebe teh nembalan, tapi tuluy siga rek ngudaran sarungna. Abi marah langsung melotot. Dasar geblek maneh mah. Nanaonan eta kadang rek muka sarung hareupeun kami. Atuh baruk Abi marah teh hayang nempo bukti kuring kurut kaduruk. Harita aya Abi marah anu kaduruk teh birit kuring. Jadi kuring teh atuh kudu ngembrehkeun tabak lina birit kurut kaduruk. Cek palebe bari terus bae ngudaran sarung. Atuh Abi marah teh meuni jaretean bari meumpeunan beungeutna. Ka Elis ya kelataran yang hareupeun aing. Geuleuh bari oge. Mending mun alus mah. Atuh kuringna kudu ngabuktikeun kumaha deui Abi marah. Ges. Kami percaya anjeun teh silebe. Luat pake di sia sarungna. Geuleuh. Cek Abi marah. Palebe nyerengeh seuri. Padahal maka aku kata Abi marah. Abi marah na apal lamun kuring teh halus. Ges teu kudu. Nya atuh syukur ari Abi marah ayeuna geus percaya mah. Ayeuna teruskeun ngobrolna. Ulah di dieu tapi maksudna di jero dapur atuh kapan kuring teh tamu. Ari tamu teh kudu dihormat lain Abi marah. Ges teu kudu. Di dieu bae lain muhrim bari na gue. Cek Abi marah. Nya kitu teu naon atuh. Kuring mah kumaha Abi marah bae. Tembal palebe. Lain ieu teh. Kuring mah jadi penasaran palebe. Kumaha mimitina palebe bisa aya di dieu teh? Cek Abi marah nyarita deui ayeuna mah rada sopan nyebutna oge palebe teu silebe deui. Samemeh nembalan palebe katempo ngarengha panjang. Kieu lalakonna mah Abi marah panjang lah caritana. Cek palebe. Nya atuh sok caritakeun panjang oge. Kuring jadi penasaran ya. Atuh tuluy didak-dak palebe teh nyaritakeun pangalamanna. Ti mimiti manehna kadatangan ku Ambedoh anu diudag-udag ku siluman. Terus palebe jeung Ambedoh teh dibarawa ka nagara siluman ku Patih Kalageni sampai akhirna mah palebe dibawaskeun ku Prabu Durakumala. Malah sampai diangkatna jadi mantri lebe di eta karajaan. Tah kitu caritana mah Abi marah. Cek palebe mungkas caritana. Abi marah kerung tapi unggut-unggutan. Oh jadi palebe teh dibawa ke alam siluman teh bareng jeung Ambedoh. Nya kitu Abi marah. Tapi teuing Ambedoh nama ka mana? Duka mah sakeneh hirup, duka geus didahar ku siluman. Kuring oge karunya puh kitu nama. Cek palebe. Pugus ya doh teh tadi nama tas di dieu. Tapi ayeuna mah geus balik deui ka alam manusia. Tah sih bisa balik deui ka alam manusia, syukur atuh. Nya, tapi di dituna cenah. Maena pasti sangsara lantaran bakal jadi hayam. Tapi geus lah wakana nyaritakeun heula si Edoh. Ayeuna mah aya nu leuwih penting deui tibatan si Edoh. Naon teh Abi marah? Tanya palebe bangun penasaran.
Dadana ngerasa deg-degan oge lantaran cek pikirna boa-boa disebut penting ku Bimarah teh bakal ngajak kawin ka manehna lantaran kapan ayeuna teh aya di negara siluman pasti Bimarah teh butuh batur pakukumaha kitu cek pikiran palebe harita GR mun lamun cek budak murah ayeuna mah lain ieu teh kuring nanya deui palebe tedengan teh tadi palebe diangkat jadi mantri di karaton ieu teh nya Bimarah ayeuna di dieu teh kuring geus boga jabatan malah jabatan oge luhur gegeden lah lamun di alam manusia mah cek palebe bangun kuregreg ari pagaweana naon ari mantri lebeh teh nya kituna mah beureun sarua jeung di alam manusia cenah mah kuring teh purah ngawin-ngawinkeun ngan leuwih dihormat ari dieu mah malah cenah sakedeung deui kuring teh bakal boga tugas gede rek kawinkeun Prabu Durakumala heueuh kuring oge nyaho Prabu Durakumala teh rek kawin jeung si Lasmaya anak si Radia jeung si Edok tah si Bimarah teh geus apal atuh apal da kuring anu ditasak-asakna ge terus naon atuh anu disebut leuwih penting ku Bimarah teh kuring mah geus sabar ngadengena Bimarah teh meureun rek ngajak ka kuring kawin nya maksudna mah lain kitu hi amit-amit teuing saha bae nu hayang kawin jeung kepala be je hanes kuring teh geus bunga disangka teh Bimarah rek ngajak kawin ka kuring sok lain-lain bae ari pikiran pala be anu kuring mah ieu anu disebut penting teh kulantaran ayeuna saboga batur pikeun diajak kabur di negara siluman kuring mah geus betah sebenarnya di dieu teh pala be ngahulang heueuh nya aing oge sarua teh betah sebenarnya mah ajan aing di dieu jadi mantri oge jabatan luhur tapi tetep leuwih betah di alam manusia geurentes pala be nah kalah ngulang pala be sugan pala be mah balik di alam manusia tah kumaha atuh kuring oge sarua hayang balik di alam manusia rek nah atuh cicing di dieu oge ngan kumacaran atuh Bimarah kuring mah bingung ari saterina mah kuring teh geus boga rencana kieu pala be nya geus boga pikiran rek ngarajeun Prabu Durakumala tapi dipikir-pikir percuma lantaran masih Prabu Durakumala na cilaka ku racun urang tetep mau bisa balik di alam manusia heuh atuh dah teh apa jalanna nya Bimarah tapi terus kumaha tuh rencana Bimarah teh Bimarah ngaulang deui siga nu mikir teu dilapok nyarita deui kieu pala be kuring ayeuna boga akal tah sok kumaha tuh Bimarah sok kumaha ayeuna pan pala be anu rek ditugaskeun tanggung jawab nguruskeun kawina Prabu Durakumala jeung gak sama teh lain pala be kudu bisa nyarita lamun kawinan teh kitu kudu sarua jeung adat kebiasaan manusia sampe kawin biasana ari manusia mah kitu panganten lalaki teh sok kiriman ka imah mitohana kitu Bimarah ngarandeg heula nyaritana sakedeung ruak lieur lantaran bisi aya bangsa siluman anu ngadengekeun tapi kuring can ngarti kumaha teh maksudna Bimarah di dasar pala be ari bodoh teh bodoh boloho beakeun ku sorangan ya kieu atuh pala be terus lamun engke dina acara kiriman teh urang kudu ilu pokona mah kudu ilu be jeung rombongan teh tah lamun rombongan geus anjuk ka alam manusia geus anjuk ke imah Baradia maksud teh kapan orang teh bisa kabur kumaha ka arti ayeuna pala be oh kitu tah bener pisan atuh bener kitu bae si orang pinter ari Bimarah teh geuning ih kos karek apal bae ari pala be batur oge nyarahueun kuring mah jama pinter di baheula oge geus ayeuna mah gawat pala bena ini heula ka ditu tepungan Prabu Durakumalana ngobrolkeun rencana urang tadi kade sing salah nyarita nya atuh Bimarah padahal masa tadina mah kuring teh hayang ngobrol keneh jeung Bimarah sono keneh kuring teh pepeurieun ari di alam manusia mah sok judas ari Bimarah ka kuring teh geus kali ka ditu pala be ulah sok macam-macam heula barina ge pokona tujuan urang ayeuna mah kudu bisa balik heula ka alam manusia ari dikitukeun ku Bimarah mah pala be teh geus teu bisa nyarita deui tungtung nama maena teh permisi indit nya geus ajeun atuh Bimarah ayeuna kuring rek indit heula doakeun kuringna ka hasil nya atuh dinungakeun geus gawat ka ditu cek Bimarah pala bena terus bae ngaleos indit cag urang tunda heula ayeuna cuang caturkeun heula kayaan Prabu Durakumalana Terila basa si Ekek jeung Ratu Candrawati ngalingit di kamar Nyi Lasmaya. Prabu Durakumala langsung ucunghul. Atuh Nyi Lasmaya teh reuas, tapi buru-buru meh nanyamunikeun rasa reuasna. Langsung pura-pura bungah kadatangan ku Prabu Durakumala. Nyi Lasmaya ngabagiakeun ti heula. "Raka Prabu," cek Nyi Lasmaya bari mere imut sagala.
Prabu Durakumala langsung nyeblak hatena diberi imut gitu teh. Amarah anu tadi ngagedor oge langsung pareum sapada harita. Kumaha Nyai Gelis, tina naon Nyai Gelis teh? Emang mah kunaon kitu Raka Prabu? Geuning naroskeun abdi teu kana naon sagala? Ya syukur ari. Nyai Gelis teu kunaon mah, satedina mah akang teh was-was bisi Nyai kumaha onam. Lantaran aya siluman jahat nu ngaganggu ka nagara urang teh, Nyai. Cek Prabu Durakumala. Nilas maya kerung pura-pura kaget. Kutan kitu Raka Prabu? Aya siluman nu ngaganggu ka nagara urang? Nya puguh Nyai. Ngaranna si Candrawati eta ratu siluman peusing anu geus sida dendem ka akang. Atuh kumaha? Abdi mah janten rarewas kieu Raka Prabu. Oh, tenang bae Nyai mah, tenang. Ku daya akang. Nyai mah pasti dilindungan ku akang. Cek Prabu Durakumala. Tuluy rurat reret ka para emban anu masih keneh ngagaluhur sare. Prabu Durakumala ambek ka cida. Dasar embam barurung kabeh. Eta kalakuan kalah malolor bae dina kayan kieu teh. Cek Prabu Durakumala bari tuluy hahaok ngaudangkeun para emban. Heuh sia emban burung sia. Emban kurang ajar sia, harudang sia. Cek Prabu Durakumala huakauk. Atuh korejat para emban teh harudangan kaget. Barang nempok Prabu Durakumala kabehana beuki kaget. Gawat-gawat darku cardok nyembah. Ampun Carabu ampun Kanjeng Gusti. Cek salah saurang emban. Bangun beutna pias. Adi Aradika gawe teh naon bae sia. Kalah ngadon hari SB. Cek Prabu Durakumala bari melotot. Ampun nun, rumaos lepat. Duka sim abdi saya teh. Teu terang naon nun. Duka kumaha ujug-ujug sadayana kasarang kurasa tundu. Sim abdi sadaya teu sadar kana kajadian. Cek salah seorang emban anu sajena. Prabu Durakumala bener-bener ambek deui. Leungeunna geus diangkat rek dipake ngababuk para emban. Tapi buru-buru dihalangan ku Nyi Lasmaya. Tos, tak kena dihukum gitu Raka Prabu. Peremban mah teu lepat. Abdi ninggal nyalira eta peremban teh sadayana ujug-ujug ngagolepak sarare manawi leres aranjeunna teh teu sadar. Cek Nyi Lasmaya bari turun ngahalangan Prabu Durakumala. Atuh dihalangan ku Nyi Lasmaya mah Prabu Durakumala teh teu jadi ngahukuman peremban. Oh, Prabu Durakumala nyarita. Sigana mah bener aya nu teu beres Nyai. Bawa-bawa si Candrawati teh tas di dieu rek nyidak ka Nyai. Untung kakang kaburu datang. Cek Prabu Durakumala. Ajan kitu maehna jadi beuki percaya ka Nyi Lasmaya. Lamun Nyi Lasmaya teh bener-bener aya di pihak manehna. Bener-bener geus daek ka manehna, bener-bener geus bogoheun ka manehna. Kitu cek pikiran Prabu Durakumala. Buktina maehna rek ngahukuman peremban oge langsung dihalangan ku Nyi Lasmaya. Pok Prabu Durakumala nyarita deui. Ayeuna kieu Nyai, kakang rek diheula neangan si Candrawati. Nyai sing hati-hati di dieu. Cek Prabu Durakumala. Tuluy ret ka para emban. Heuh si emban, kade sia. Jaga ka bener dunungan Arendika. Awas lamun aya naon, maneh kabehan ku kami dihukum sia. Sumuhun Gusti Prabu. Cek para emban. Prabu Durakumala merik deui nyarita ka Nyi Lasmaya. Ayeuna kakang rek diheula Nyai, kade sing hati-hatinya. Cek Prabu Durakumala. Bari jeung teu nunggu deui jawaban ti Nyi Lasmaya, les bae Prabu Durakumala teh ngaleungit. Di hiji tempat masih keneh di lingkungan kerajaan Siluman Badak, si Ekek jeung Ratu Candrawati katempokeun rangtung duaan. Maranehna keur baradami nyawalakeun rencana kaharepna. Pok si Ekek kadenge cumarita. Rencana urang ayeuna kumaha deui Nyai Ratu? Tanya si Ekek. Ayeuna mah coang antosan heula hasil pagawean Patih Kalageni juragan. Kayak lamun Patih Kalageni tos masihan laporan, urang kari nyusun rencana ka payuna. Nya kitu ade atuh. Uing mah masakeun bae lah ka Nyai Ratu anu langkung pangalaman. Cek si Ekek deui. Keur kitu jeleg Patih Kalageni anu keur ditarungguan teh ujug-ujug ngajelegedeg muncul di hareupeun si Ekek jeung Ratu Candrawati. Atuh si Ekek jeung Ratu Candrawati teh meuni caruring hak bunga. Tah si panjang umurna maneh teh Ki Patih.
diaromongkeun ku kuring jeung Nyai Ratu. Cek si Ekek. Nya Ki Patih, syukur kumaha hasilna pagawean anjeun teh? Sakumaha harapan juragan Ekek sareng Nyai Ratu. Kula geus hasil nyokot pusaka Geni Bayu Geni. Tembal Patih Kalgeni bari tuluy ngagerakeun leungeunna. Breh dina leungeun Patih Kalgeni teh geus aya hiji kendi anu ngaluarkeun sinar meuni serab. Si Ekek meuni olohok mempuk kitu teh. Oh, eta anu disebut pusaka Geni Bayu Geni teh. Tak ngabrak itu. Cek si Ekek. Nah syukur pisan Ki Patih. Lantaran ayeuna anjeun geus nyangking pusaka Geni Bayu Geni. Cik ayeuna mah indit ka ditu ngedatang-tang Prabu Durakumala ajak tarung jeung Andika. Lantaran Andika nu cocok jadi raja di kerajaan ieu mah. Cek Ratu Candrawati. Tapi indeu naon Nyai Ratu, sumangga ayeuna keneh kula rek indit pikeun nyangkalak Raka Prabu Durakumala. Nya jika ditu didongakeun ku kuring sing salamet, sing hasil, sing bisa ngalehkeun Raja Durjana. Cek Ratu Candrawati. Ari Patih Kalgeni tuluy beres ngaleungit. Sedangkeun si Ekek masih kene olohok. Tuluy pok nyarita ka Ratu Candrawati. Nah, pusaka teh teu dicokot bae ku Nyai Ratu. Lain leuwih hade pusaka teh aya dina leungeun Nyai Ratu. Ya maksud teh jangan lawan Prabu Durakumala. Keun baeos juragan, urang ayeuna mah mending nonton bae heula. Keun kumaha kajadian mengke? Kumaha geltuk batuna kecebur caina? Cek Ratu Candrawati. Lan waktu saseep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.